Bismillahirrahmanirrahim. Diwajibkeun munggah haji ka Baitullah dina saumur sakali kanu mampu, maka lamun sanggeus mampu pot umurna maka jadi wajib dihajikeunana. Ari rukun haji 5 kade salah hiji ihram, kadua wukuf di Arfah, rukun katiluna tawaf di Baitullah, 4 sa'i antara Safa jeung Marwah. Kalima ngagunting atawa dicukur tina rambut sirah nasing loba syukur. Ieu 5 salian wukuf di Arfah, tinggal 4 jadi rukun tina umroh. Ieu rukun haji jeung umrohna eta aya syaratna sareng farduna, maka wajib sadayana dihartoskeun ku sugerning anu bade ngalampahkeun. Sareng haram kanu ihram sesengitan, sareng haram sirah jenggot diminyakan, micen kuku micen buuk sareng jima, akad nikah sareng muqaddimah jima, sareng moro boboroan tanah darat nu di dahar henteu haram sato laut, sareng haram lalaki nutup sirahna, sareng haram ka istri nutup raraina. Sareng sarung tangan sareng haram deui anu nyarung kaya gamis di lalaki, maka saha nu migawe paharaman maka dosa jeung wajib dikifaratan. Ari jima jabah haram ngaruksakeun kana haji, sareng wajib dikodoan, sareng wajib dina taun sabadana, sareng wajib kiparot gede ngaranna. Sareng wajib ihram haji sareng umroh tina miqat, sareng nginap Muzdalifah, sareng nginap di Mina, sareng ngabalang Jumratul Aqobah poe nan rayagung, sareng ngabalang jumrah tiluanana dina poe tasyrik jeung tawaf wadana, sareng haram boboroan tanah haram, sareng jujuku tanana kanu ihram. Sareng kanu henteu ihram oge haram jukutna jeung boboroan tanah haram, sareng tambah mun ganggu di tanah Mekah kana boroan jeung jukut wajib fidyah. Lamun urang rek migawe hiji barang wajibkeun ilmuna heula masing terang, sabab Gusti Allah ngawajibkeunana eta pasti ngawengku syarat rukuna. Sareng wajib marentah sareng mernahkeun kajama nu ninggal syarat sareng rukun. Lamun teu jadi fitnah wajib maksana, lamun matak fitnah wajib ngaingkarna. Sareng diisyaratkeun sadaya amal kada ikhlas karna Allah Azza wa Jalla, sareng kadaharan urang kedah halal, sareng panganggon namun teu kitu gagal. Sareng wajib sadayana ngaraksa anggahota urang tina lampah dosa, margi agama teh 2 kalakuan, hiji taat 2 nyinggahan cegahan. Sakieu ge ilmu fikih atos cekapikeun jalma ibadah narada handap sapertos jisim abdi anu dhaif anu pamendakna salangkung laif.